A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awala yarawna annahum yuftanun في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Wallahu a'lamu bimaradi awala yarawna anatalan oranana ngayakin kembaliai kalawan nganggo iya ayal munafikuna tegese engkang munafik kabeh wata ila nanggota ayyuhal mu'minun awala carawna tahlan orana nangakinkeun sira kabeh ayyuhal mu'min annahum izatuhuni munafiqun yuftanuna ikuden coba ikuden balayan ya munafiqun yubtalun sedang balayan ya munafiqun fi kulli am dalam saban-saban tahun merutan yang bisa balenan nomor rotain ya tawarong balenan bilkop kalawan faula wal umrah dilan pirang-pirang gri summalayatubuna kari orat tararobat ya munafikun mini fakihim saki pakai munafikun wala hum yadzakarun orana utaya munafiqun ikun narima kapituturan ya munafiq yata'ayuna tegese narima kapituturan ya munafiqun kabeh wa idza ma unzilat suratun nazara ba'dhum ila ba'd هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون بمراد وإذا ما أنزلت tatkala dan turun kenapa suratun fiha zikru ikut tetapin dalam surah utawi nutur munafikun wa qala nabiyan maca ing surah sepakang jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam nazara ba'dhum ila badin maka ningali sapa setengah munafikun maring setengah yuridunal haraba ngarepakeun ya munafikun al-harobai malayu atau yuriduna ngarepakeun ya ba'duhu al-harobai malayu yaquluna ngarucap ya ba'duhum menan munafikun mangga aku mendatangi galing seraka baminah dan saprang suji idza kuntum tatkala ngaradeg seraka be fa ilam yarahum adun maka lamun orana ningalihum munafikun saprang suji kaum maka ngaradeg ya munafikun kabeh wa ila
fastabatu maka tararatap ya munafiqun man sarafu kai karimagos ya munafiqun kabe ala kufri ya tasi kufur munafiqun sarafallahu qulubahum megoskeun sapa Allah ing pirang-pirang ati munafiqun minil huda saking pituduh bi annahum qaumul la yafqahun kalawan satuhune munafiqun iku kaum la yafqahuna kang orangna paham kang orang ngerti ya kaum al-haqqa liadami tadabburihim kena orang ngangen munafiqun liadami tadabburi kena orang ngangen ya munafiqun ayat masih kene ngajelaskeun karakter para munafik. Munafikun kata jelema-jelema nu embung kanyahoan ku Kangjeng, embung kanyahoan ku para mukminin, embung kanyahoan teu nurutna. Hayang nama hayang dipuji we gitu. Hayang pajar sapagodos, hayang pajar sauyuna, padahal di satu kangen mah munafikin teh ngajebian, di samping ngajebian teh ngamusuhan, bahkan reka daya kumaha carana Muhammad supaya paeh mukminin teh supaya garing pararae. Eta lah munafik mah kos kitu. Di hareupeun mah siga we. Masyaallah, masyaallah. Kos pamarentah ayeuna. Saware maksudna. Hei. Kopiah malah lancip kori kori. Bajuna hebat. Hei, sampingna pang mahal, sajadah pang mahal. Korenganan mah garong maling di nyana ngagarong di nyana adena lain pemerintahan Indonesia sama pemerintahan Lampung mah lain Indonesia teman. Orang berharap ke pemerintah supaya tarobat, polisi supaya tarobat, TNI supaya tarobat, TNS supaya tarobat. Kayaknya nangis dulu neraka memang kumaha gitu. Kuari nyana tratrit. Engke mah berhadapan jeung neraka, masya Allah. Ieu urang nu mantak darek ngaraji kieu teh itu sieun ka neraka. Bari jeung hayuh bae ieu urang teh ari keur di majelis masjid ka neraka. Keluar mangridit deui. Kuari mah teh urang teh keur ngajauhan neraka ieu teh. Barang keluar di majelis ya deukeutan deui ka neraka. Masyaallah. Ngan rada deureus urang dibandingkeun jeung polisi mah. Polisi mah nya teh kadeuketan sorga. Nya mah ngudagna neraka bae. Polisi, TNI, PNS itu yang ngembungin ke surganya mah hayang ka neraka bae kajeun cenah sakieu ki uci ngomong ngecoprak bae ge leh terus aing mah bagian jana surga aing mah bagian neraka heuy
cek lu mah neraka naon siap panas tolong gua ngadoakeun ka sararea itu pentingnya Gusti meureun polisi ge Gusti etek mun neraka manyana ge meureun sedih Gusti TNI mun neuleung manyana ge ka neraka meureun nya ge embung ngan kulantaran nyana teh kalimpudan ku nafsuna Gusti geus pangsalametkeun cenah teh nyaho aing ngadoa kos kitu mantap kuduna mere duit ka aing goblok tuh aya ngadoa hayang dibere duit henteu jadi gua ngadoa da kitu nyaho sia ka aing aya ngadoakeun jang polisi jang TNI jang PNS karunya we meureun nyana nu mantap korupsi teu neraka teu kadeuleu gua nyana pan urang mah kulantaran iman ka Allah balik ngaji keluar di majelis orang sendal aju sendal orang dibawa ke batur misalnya orang mau ada aja nyokot tuh jore tuh siun orang wah tuh orang dibere tak orang mata boro-boro korupsi miliaran triliunan orang mah sendal bagai siun berarti kan iman urang teh jeung dibandingkeun jeung PNS jauh ji ente kadeleuna hina tapi iman gede atuh coba ge sendal bembung nyokot jore mah gara-gara Kipu Doli ceramah yang bagus ambil yang jelek tinggalkan atau tadi nanya es bae beureun ngaji nanya kadenge eta nadang sendal kiai aduh ya Allah dah tetep bae didoakeun bae tetep kula aja ngadoakeun bae kakabehan Allah mah uninga nu mantep jelema raresepeun bae ka kaula kumaha wae mah dah siapa awewe gini ngadoakeun ulah beneran ya Allah ya Rabbi eta polisi-polisi teh meureunana nyana teh kahijab datang ka haju teh nyaho kaler kidul nu teu nyaho mah alhamdulillah kitu keneh tentara-tentara ya Allah ya Rabbi nu can iman supaya dibere iman Gusti jeung meureun nyana ge menghadapi neraka masieut panas embung kitu keneh bangsa PNS bupati gubernur di mana bae mah lain urang di urang mah teu bupati urang mah bager bupati urang ya atuh iya tuh guys tapi tetap didoakeun bae jangan teh keur poho we teh segala gubernur aja lamun meureun nya keur bentang mah neuleuh mata hatena sieun lah ya Allah ya Rabb nanti cenah kiai emang bupati korupsi oh mana aya bupati teu korupsi teangan se-Indonesia bupati teu korupsi bawa ka dieu ka aing bupati mana nu teu korupsi bawa ka dieu aing nu nanyana ngan tinggal gede jeung leutik da doa mantap karunya ya Allah ya Rabbi salamatkeun tetep mantap ku Allah diberena beda-beda geus moal dibicaraskeun kula sanggeus teh jadi bupati sanggeus teh jadi gubernur sanggeus teh jadi dan lain sebagainya dibersihan ku Allah beda-beda cara eta teh tetep para aulia Allah mangadoakeun teh lain jang sorangan nu mentak berat teh jadi wali teu berat teu meunang ngadoa jang sorangan kudu jang batur ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan nyanu saha eta teh jahe coba ngadoakeun di bae sia masuk ka mana bae heran aing mah tah iyalah tugas-tugas para hamba-hamba Allah teh gadaroakeun supaya saralamat antara engke aya tanda-tandana disalametkeun ku Allah. Nah ieu mah karakter jelema-jelema munafik. Awala
wallahu a'lamu bimuradi awala yarawna anata istifham henteu ngayakinkeun ka para munafikun lamun make iya lamun maca wala sarawna ayyuhal mukminun tapi di urang mah ieu di kitab urang awalayir istifham nanya nanya teh can nyaho nanya kan geus jauh mah lain nanya tah mah kos kitu mah mentak nanya ge ieu teh can nyaho tapi kan ieu mah geus jelas munafik bakos kitu geus kanyahoan teh kudu ditanyakeun jadi maksudna naon teh mah ieu mah inkari istifhamna dengan rahasia taubeh ngajejeleh munafik para munafikin teh boga keyakinan bahwa Kangjeng teh bener sama sekali eta para munafikin teh tidak yakin iman ke Allah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyaallah padahal annahum yuftanuna fi kulli am eta para munafikun teh dicoba di balayan di kulli amin dina tiap-tiap tahun teh kadang-kadang marotan sekali atau marotaini atau 2 kali bahkan lain sekali 2 kali mungkin 3 kali mungkin 4 kali tergantung jelema-jelemana dibere cocoba ku Gusti Allah bil qahti kupaila wal amrad COVID-19 green COVID corona sabenerna mah lamun memang ieu bener corona aya kuduna mah tararobat lamun henteu berkarakter munafik teh sabenerna mah eta teh cocoba ti Allah bejakeun ayat ieu ka ditu kapunclot ayat Quran ieu mah puncak sama mana ke cenah puncak di ditu luhur tangkal kalapa lamun teu berkarakter munafik banahum yuftanuna munafik teh dibalayan difitnah dicoba pikul yamin unggal tahun teh kadang sekali dibere paila kesulitan perekonomian palawijo jeung sajabana wal abrod jeung berbagai gring nu kuari behelanan ieu mah baheula munafik baheula karakter munafik teh unggal tahun dibere ku Gusti Allah teh paila kesulitan bahkan gering berbagai kegeringan tapi kadituna summalaya tubuna tidak tararobat walahum yazakkarun jeung teu bae narima kawurukan sama sekali eta teh tos lainang ti Allah mun teh kurang kamari ieu teh kadang-kadang mah merenung bae ngan kulantaran ieu mah atuh aya nu ngomando ti nagara ajuda di nagara ge teh saeutik kiai aya mui bahkan wakil urang sarerea teh kapan teh mui kiai agung teh atuh sumuh segala rupiah aya di anjeunna tapi teh hirup keneh teu ka kuping-kuping dugi ka ayeuna nah ayalah ngan ieu teh ieu sieun ieu besi coplok bareng kin ieu mah keur carita munafik baheula
aya persamaan jeung munafik ayeuna bahwa kunaonnya na eta teu boga keyakinan nah sama sekali teu boga keyakinan ini tuan tahu bae bagos kitu ih eta mah kijing teu boga keyakinan padahal mah geus dicoba ku Gusti Allah unggal tahun teh marotan sekali paila sekali kesulitan ekonomi sekali para randas hujan-hujan wal amrod jeung gering-gering tapi siga lain ti Gusti be padahal eta teh ti Gusti aya nyaho coba ku aing dibere paila dibere sulit dibere gering supaya tobat tetapi munafik summa la yatubuna teu daek tararobat min nifaqihim tina nifaqna walahum yazakkarun jeung teu bae kapiwurukan. Ih, Masya Allah, dangkalna lain, dangkal deh, dangkalna ge bangkalna deh, mbahna dangkal. Masya Allah, kari. Pan ari urang mah ya urang ye, urang ye, ya nu lain munafik ya urang mah ye. Mudah-mudahan urang lain munafik. Ih, pasti lain lah. Ya, syama amin segala. Lain lah. Aduh. Orang mapan namun haji diberi gering le ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi dosa naon ya abdi hampurat urang makan gitu kabeh tuh urang malamun aya ieu bege aya kesulitan ekonomi meureun dosa urang meureun ieu ku Allah aja ditegor urang hebat urang mah jelema susah jelema leutik tapi loba inget ka Allah tambah susah Haji mah salah ladar belah mulai dulu ieu mal kebal cek eta teh. Geus keur dicoba meureun ku Allah. Emang kunaon gitu? Atuh dagangan teu dibayar. Dicokot bari cokot ku dibayar mah teh iraha meureun ya. Aju motor leungit teh ada. Majikan gering ku ari teh. Anak deh aduh masyaallah. Geus kitu we meureunna ku Allah keur dicoba meureunna tuh urang mah kan baliklah ke Allah lah tobat sebab eueuh nipakan urang asli urang aju bae lah ka masjid ge teh heula jam 9 geus ka masjid bae Jumat teh kieu bae ditihang hararebat di urang mah geus asal anu teh heula bae ka masjid keur loba kesulitan eta atulah kumaha sia kajuna mah sia ka masjid henteu kesulitan tetep kajeuna terus ya begalamu di tiangnya neangan tiang masjid ge matas be tapi mata mah ka mana eta karakter lain munafik bagos gitu babalik ka Allah urang mah alhamdulillah mantap tanda min jumlati ahlil jannah na aya di urang mah di masyarakat mah sebenarnya kuduna mah kan kamari teh zaman corona teh tobat kan ka Gusti Allah kudu nama tobat ka Gusti Allah terus ya ta'izun ya zakarun narima kawurukan Allah tegan mere cocoba di negara urang Indonesia keur dibere corona ku Gusti Allah teh urang tobat yuk japaeh mah lain ku corona ajal saha nu nyaho urang teh haju paeh kitu manggeus tobat lantis ngaranna miskin aing jatuh corona ge wayah maut mah maut bae ku corona ge henteu mah henteu bae tapi tetep bae tobat kuduna mah kan aya gerakan tobat nasional atuh kuduna mah di Senayan ai Persib ditonton gitu Persita ge lumayan ai ieu corona tobat nasional kuduna mah tobat nasional kuduna mah atau padahal mah bupati ngagerakeun gubernur ngagerakeun internasional di atuh saprovinsi kulantaran lain kitu tah urusanana eta mah urusanana teh jadi eta mah kieu masalahna nya jadi eta mah masalahna teh jadi kieu ai eta mah jadi kieu nya sabenerna mah eta mah eta teh jadi kieu nya eta kos garar itu jadi eta mah jadi kieu nya jadi nya eta mah jadi aduh kan Masya Allah
ku karunya-karunyana pemerintah datang ka dicolokan supaya ulah kena corona. Dedeh jeung nyaah pemerintah hookeun ka rakyat. Masya Allah, kakarak manggih sepanjang negara Indonesia aya dedeh jeung nyaah ka rakyat datang ke ulah kena corona. Masker marakan. Ngaju masker lagi kudunang buatannya na bae. Ulah eta mah percis kos helm. Kos helm. Kuari masker. Tuh usaha di negara mah babari. Make aturan-aturan. Aturan naon? Aturan-aturan beban. Padahal makan urang lamun dina filsafat siapa itu raja? Filsafat ya. Raja itu yang bisa mengurangi beban rakyat. Raja itu yang bisa menghilangkan beban rakyat. Eta raja. Urang lamun maca dina filsafat teh kos kitu. Yang namanya raja itu adalah mengurangi beban rakyat atau sekaligus menghilangkan beban-beban rakyat, itu adalah raja. Eta teh persamaan jeung menghilangkan nafsu di diri. Sebab eta filsafat Rumi. Jadi kita sendiri bisa jadi raja ketika kita menghilangkan beban diri kita. Tuh, jadi ngejeroan kan hirup tuh. Tuh, saya mau begitu ngerti bae kayak kumaha eta. Aing geus nyangka bahwa sia teu ngarti. Tuh kan, luhur eta kos kitu. Tina tadi nama yang namanya raja adalah seseorang yang bisa menghilangkan beban masyarakat, beban rakyat. Kabelah dituna cek Rumi. Atuh raja itu adalah ada di diri kita. Ketika kita bisa menghilangkan beban kita adalah raja. Tuh, etalah Rumi, hebatnya Rumi. Maka jangan sekali-kali hidup itu merasa beban. Ketika orang boga pamajikan, iya pamajikan rada beban dia. Ya, neangan deui. Ngomong sacablakna bae cenah teh kiai. Sia lamun hayang jadi wali kos kitu. Henteu lah cenah aing mah teh hayang jadi wali. Atuh kumaha sia bae eta mah. Beban berarti terus gelis henteu, sugih henteu, dipanggul ku urang berat. Itu kan dagang ulah datang ke beban, usaha ulah datang ke beban, tani ulah datang ke beban, ngaji ulah datang ke beban, segala rupa ulah datang ke beban, wiridan dia ulah datang ke beban, wiridan datang ke terus batu isuk-isuk tuh bisa ditanya mabok sholawat ya beban ulah kabawana 100 lo bating 50 lo bating 30 lo bating 10 asalnya cenah lo bating siapa moal maca sholawat siapa emang tadi nage tampiling siapa aing atuh siapa membung beban sama sekali membung maca berarti ulah ya beban numantak jelema jadi wali Allah teh ya beban di diri sorangan maksudnya beban nafsu. Adapun kewajiban-kewajiban ti Allah, wali Allah geus teu ngarasa beban sebab mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Ketika orang mencintai Allah, atuh kumaha cak Allah teh nikmat, boro-boro ku Allah ku kabogoh bae. Eueuh beban, urang bogoh jasa ka sarwiti. Geus da pokona dunia milik kita berdua. Ya Allah, ya Rabbi. Urang digerokeun ku kabogoh urang sarwiti. Maghrib encan salat asana kajen teh salat. Daripada ieu acak-acakan urusannya cinta ya. Gas saya mah berangkat deh Gus. Rada hujan. Poek deh. Parem listrik. Liwat ka kuburan. Parah jasa ieu mah. Nya maghrib, nya hujan, liwat ka kuburan, poek listrik. Datap bae beban. Datang bae ka ditu. Waalaikumsalam baru. Oh, jangan kah. Sudah teh moal ka dieu poek. Siapa dulu? Weh, masyaallah. Ayeuna naon sih? Hayang kapanggih bae tapi hayang ngabaral baso beranak.
bakal teu mawa duit. Teu mawa duit ditanya. Mawa duit teh nah aya tenang bae duit. Kadang teu ating teu mawa duit. Bebeja aya tenang bae. Nya geus luar klirik bae ya digade ya. Ya jam kau yang digades ya. Geus kitu bae beban teu aya eta naon cinta ngaran. Teu beban sama sekali. Encan pati kaharti lah kos kitu mah ku hari dibonceng sarwitina. Ngabonceng aju nanjak na luhur. Cak sarwiti teh turun. Masih kena gede tanaga yo. Ulah nyekelan. Eta dicekelan ka deuk cangkeng tambah tanaga. Lain beban tambah tanaga. Masya Allah. Eta lamun normal. Eta teh moal katanjak. Tapi kulantaran aya cinta di dinya, Masya Allah katanjak. Aju dia di alam kunyana gagah kakak. Atuh geus balik bakar rumah sakit kada gitu. Ieu keur carita non beban. Rumi hebatnya luar biasa. Raja adalah yang menghilangkan sebagian beban masyarakat. Raja adalah yang menghilangkan seluruh beban masyarakat. Itu yang namanya raja. Ujung-ujungnya di diri kita adalah ada kerajaan. Jangan sekali-kali mencari beban dan memanggul beban. Naon bae tadi diri orang teh? Teliti ku urang. Naon ya? Kira-kira jadi beban ulah. Ngagahan ngaji jadi beban ulah. Ceramah jadi beban ulah. Ulah jadi beban. Urang teh ceramah teh itu bisa teh bahasa Sunda bae. Ulah make bahasa Inggris. Teu bisa dipaksakeun. Isis. Balik teruskeun goingan. Nah, urang ulah beban. Kira-kira bakal jadi beban. Eureun. Ulah dilanjut. Hampang bae magahan ngaji. Urang bisana jurumiyah ulah magan alfiah. Capek atuh kana. Ulah biasa leuk nang magahan nanyakeun. Asa leuk magahan nanyakeun. Cak nu ditanyakeun sia bisana naon sih sebenarnya? Jurumiyah bae atuh aing puyeng sia. Asa leuk magahan ka aing ge pan butuh hees. Jih, eta ngaranna. Dagang ulah make beban. Naon kira-kira hampang. Urang bisana dagang samangka. Dagang samangka lagi dikeritan bae terus dikakacakeun didorong eta bae. Ulah mah kejung hayu satruk 2 truk itu berat. Modalna berat, lapakna ge berat, eta bae. Keritan sukeun ka kaca dorong. Urang haus cokot. Hampang. Kapange ku pamajikan, ira untungna teh dagang kos kitu. Ulah loba omong. Atuh ai batur ngadare urang henteu. Ajak pamajikan kan kok ada ka ieu mah urang dalaran bae abek. Tah, ieu keur carita beban. Nah, ieu kan karakter munafik ya. Atuh make jeung teu boga keyakinan. Sama sekali teu boga keyakinan. Loh, eta mah munafik padahal mah annahum yuftanuna. Dicoba ku Gusti Allah pikul amin unggal tahun meroh sekali marotan 2 kali merotain 3 opat kadang-kadang ku berbagai cobaan ti Gusti Allah ya paila ya teu hujan dan lain sebagainya gering tetapi eta cobaan ti Gusti Allah teh kita ngajadikeun kembali ke Allah summa la yatubuna tidak tararobat wala hum yadzakkarun tetapi urukan dangkalna deui pohara Masya Allah etalah munafik seperti eta urang ngari kudu loba babalik ka Gusti Allah polisi terutama nyana anu ngahayu-hayu ngadukung tentang corona lobakeun tobat ka Gusti Allah sakedeung deui nyana paeh geus paeh mah neuleuh neraka emang kumaha ya Allah ulah mentang-mentang nyana make baret neuneuh aya balok di dieu ya
di tukang ini main balok loba yang sabaras. Masya Allah ya orang namun dibalikin kadinya atuh engke nama jajannya sedih nilai neraka mah Masya Allah kari kuari asa maneh boga wilayah boga kekuasaan boga jabatan jeung sajabana ya engke geus paeh mah dideleukeun langsung ka neraka saha anu teu gimbir. Ya Allah, urang mah kan yakin tak kitu da teh yakin sebab urang mah unggal minggu ngaji. Geus kulantaran ngaji boga kayakinan datang ka embung usaha. Sarekan ku pamajikan, "Kak, teu usah, sieun." Sieun. Besi riba, lain besi riba mana teu boga modal. Eta ngarti. Aduh, urang mah keterlaluan. Datang ka embung usaha. Masya Allah, ya, orang munafik teh kos gitu. Wa idza ma unzilat suratun nazara ba'duhum, di mana-mana diturunkeun surat, udina eta surat teh aya nyinggung-nyinggung tentang munafik, ngajelaskeun tentang munafikin. Dibacakan ku Kangjeng Nabi suratna nu di jerona aya karakter-karakter munafikin. Ketika dibacakan hiji surat nu di jerona ngajelaskeun para munafikin, munafik aya di dinya eta teh nazara ba'duhum ila ba'din sirih lalieuk ye galieu ka dieu ye galieu ka dieu. Maksudna kumaha? Maksudna ieu nyana teh aya eueuh mukminin, lamun aya nyana moal waka indit, lamun eueuh mukminin nyana neuk indit. Pan nyana mah embung kanyahoan bahwa nyana munafik. Geus ketika aya mukminin manehanana luak liuk aya eueuh mukminin, ketika aya mukmin nyana cicing, ketika eueuh para mukminin geus nyana narangtung ditinggalkeun Kanjeng Nabi. Masya Allah, nawara ba'duhum ila ba'd. Seperti etalah karakter munafik. Hal yarakum min ahadi, bari nyana ngomong dula-dulu sebagian kana sebahagianna bari ngomong hal yarakum min ahadi, apakah aya nu kadeuleu ku maraneh kabeh saurang di antara riungan-riungan teh aya mukmininan eueuh. Hal yarakum min ahadi, apakah neuleuh ka aranjeun salah saurang ti mukminin mun aya cici mun eueuh berangkat tuh suman so tuluy manehanana negos berangkat mun eueuh mukmin. Ya Allah, seperti etalah karakter munafikin. Disarafallahu qulubahum, ku Gusti Allah dipengkolkeun hatena para munafikin anil huda tina pituduh. Bi annahum qaumul la yafqahun, munafikin teh kalawan sanyana munafikin teh kaum anu teu ngarti kana bener, sebab teu pernah nadabur, teu pernah memikirkan. Kan paling hebat mah jelema teh memikirkan tentang dirina setelah paeh, eta nu paling hebat mah jelema. Adapun kuari nyaritakeun soal politik direkayasa gampang, soal ekonomi direkayasa gampang. Urang kuari mah di Indonesia khususna soal politik direkayasa bisa, ekonomi direka-reka gampang, budaya direka gampang. Jelema ngajungjung budaya teh hanya untuk naikkeun dirina, eta mah hanya jadi jembatan doang, gampang nama kos kitu mah. Berbagai cara, ya politik, ya ekonomi, ya budaya, urusan anangan sakadar neangan keuntungan dunia, teu hebat. Sakali deh teu hebat. Nu hebat memikiran engke sabada maot. Eta jelema panghebat-hebat mah eta.
dupang hebat-hebat mata mikiran orang sabada maut kieu ya aing dagang sanggeus dagang ya aing nyameureun engke di akhirat jaka bege bakal paeh engke beureun aing ditanya soal dagang ku malaikat belah dieuna belah ditunakan ku Allah dagang aing bener tante sesuai tante jeung aturan Al-Qur'an ngeri amat aing engke lamun di akhir panas di dunia henteu lila nyage untung kebeli mobil kebeli tanah jeung sajabana tapi ke di akhirat aing kudu dikulub digolakeun di neraka nu sakitu panasna ya Allah ya Rabbi Gusti tah nu hebat mah eta mikiran kos kitu geus jadi teh memperbaiki perdaganganana ulah aya riba ulah aya ngabohong tani aing teh tani sebenarnya mah ieu teh ieu teh bakal ditanya engke di akhirat soal pertanian aing haju kumaha ieu engke lamun ditanya bener tah henteu aing soal tanina nya ge aing teh untung ieu teh tani teh boh pare boh palawijo dangdeur singkong teh keneh segala ya kentang ya wortel ieu teh aing teh sebenarnya tani aya lah leuwihna tapi engke di akhirat ieu teh aing teh bakal ditanya bener tah henteu tani aing teh ieu teh cara jualna jeung cara sagalana aduh eta aing ngeri sabenerna tuh eta nu paling hebat mah aing teh jadi PNS ieu teh golonganana ieu teh golongan geus eselon 7 nyawa aya geus loba omong oh bae mah cenah kieu eselon 7 lah sia mah selon malah mah ieu teh aing teh jadi PNS baju teh penghargaan teh negara kenongan dia batur menghargai ka aing sapatu aing teu meunang teh herang kudu herang bae pet kitu kan batur ka aing ngahargaan ja aing teh pimpinan kepala aing teh ketua aing teh aduh tapi engke di akhirat anak buah aing sabaraha bener tah henteu ya anak buah jaing nage teu bener pan atuh anak buah nage komo tah mah tuh engke aing kumaha ieu di akhirat ieu mun ditanya soal proyek ulah-ulana naon ieu jalan we jalan nyambungkeunana teu beres aya disebut teu sakola pan beuneunan dia sakola eueuh we nu beres sambunganana nu ieu handap nu ieu luhur atuh loba nu gaguling jelema teh cukup jangka neraka mah kos kitu ge atuh masyaallah karim masyaallah mantak naon dihempakeun kitu tah engke mangke di bae ulah haju era tah ieu tah mikiran dia eta nu paling hebat mah nu mantak paling hebat jelema boga babaturan anu ngelingan tentang akhirat eta nu paling hebat mah nu mantak kiai gede ganjaran naon kiai mah ngelingan akhirat bae bari nyanana teh inget ka akhirat kiai tolol kata aya ku ari kiai na eta saudara-saudara sekalian Masya Allah tah eta renungan Masya Allah lamun teh mah penggede urang mikirkeun tentang akhirat lamun teh mah penggede urang tipun selot datang ka handap mikiran tentang akhirat kumaha kajadianna aing engke di akhirat aman nagana nginahi sabenerna mah bisa kiai kitu teh ngan kulantaran nagara teh pan pakuat pakait patula patali urang teh kan aya hubungan mineral aya bila mineral salah goblok ngomong mineral mah teh mah aqua siapa aya hubungan bilateral tah teu ngarti kan mulai bilateral daun tak ingin ngerti tah hubunganana aya urusan dalam negeri aya urusan luar negeri nah iyalah komo negara urang negara berkembang ketika negara berkembang teh berarti kan urang teh diatur ku negara maju ketika negara diatur ku negara maju ngelawan atuh bahaya
Berarti kan negara teh aya nu ngatur, urang teh teu bisa mandiri. Tak ieu hararesena di negara teh kos kitu teh teu bisa mandiri. Padahal mah potensina luar biasa di urang. Tapi teu bisa mandiri. Di urang teh tah urusan anu geus teu kudu dicaritakeun tah. Lantaran naon? Aya penguasaan. Belanda di urang 350 tahun. Potensi kan Indonesia 3 abad setengah. Diraup keuntungan, diraup kemanfaatan, dibawa ke Belanda. Lain sakadar hasil bumi, tapi coba di jero tanah aya bangunan Belanda di Banten, di Baya, Kalimantan, Sulawesi, di Aceh, Jawa Timur. Eta teh di jero teh Belanda teh ngabang. Aya jalan kereta segala rupa. Jadi negara di jero tanah. Padahal kemanfaatan luhuran teh nyaho. Di luhurna mah dipelakan cau, di luhurna dipelakan jengkol, di luhurna dipelakan berenuk, di luhurna mah teh nyaho di handap raup. Masyaallah. Eta keur carita. Naon kitu hasil-hasil Indonesia dibawaan ka ditu. Kuari urang geus dimerdekakeun ku Belanda merdeka. Urang teh jajahan Belanda, jajahan Inggris baheula, Jepang, Belanda. Tah, apakah kuari mandiri? Teu mandiri, teu bisa. Mantak neangan urang pi presiden nu mandiri. Bisa ngan perang. Tinggal nanya bae urang siap perang apa teu? Embung Kiai. Emang kunaon kitu? Lah kreditan can anggeus. Aduh. Terus naon deui? Kurang ka karek SMS-an jeung urang Karawang. Nah, sia urang mah jeung urang Subang. Sia bener ieu kabeh di majelis ieu. Di majelis ieu sesa kabeh. Tuh ya. Tah ieu keur carita we heula urang ieu teh carita tah eta teh ya. Masalah munafik. Sarafallahu qulubahum bi annahum qaumul la yafqah. Allah mengkolkeun kana hate para munafikin tina pituduh. Teu dibere pituduh aslina mah Allah. Urang lamun urang inget ka dinya tah sadar deui. Emang ku Allah ditutupan ieu nya mah sehingga teu buka. Atuh kuari ge tah kuari. Jelema-jelema nu di laluhuran teu teu mararuka aslina mah ti Allah. Aslina mah ti Allah. Menang urang ngomong kos kitu. Teu meunang lamun lain keur ngaji. Sebab naon? Urang teh dititah bersyariat. Atuh bongan manehanana. Kunaon atuh teu ngaji atawa teu nanya. Datang ka dangkal hate teh sehingga ngabobodo. Datang ka eueuh bae pituduh nu asup ka jero. Aslina mah ti Allah. Cuman secara syariat nyana henteu upaya, henteu memikirkan kumaha sing ke geus paeh. Ujung-ujungna boro-boro nu dilaluhur keuntungan anu loba, di gubernuran keuntungan anu loba, di kabupaten keuntungan anu loba, cacak-cacak dihandap we nu dagang lah. Geus bae kumangke bae di akhirat ieu lah. Terus kitu bae kan. Kumangke bae lah. Penting mah urang mah hayu bae dagang boro-boro nu halal nu haram hararese. Gas lah. Loba teh ngadenge kiai. Kiai mah kajen kada ngocoprak bae habak. Nyana-nyana urang-urang. Geus, kayak babadi di akhirat nyana ka surga turun ka neraka. Ai sia naon ieu ngocomang bae goblok. Sia ngocomang bae heran. Teu ya bi allahum qaumul la yafqahun bahwa munafik eta kaum anu henteu paham, teu ngarti, teu nyaho kana hak. Li adami tadabburim. Karena teu mikir, teu tadabur. Tah ieu aya tadabur. Ya lamun tadabur mah loba wahri ge ye, tapi geus mararantan. Ka imah ge. Oh, jadi cenah kula doakeun supaya bisa tobat bener ibadah. Bapak ya tadina naon abdi tadina anu waina ayeuna mah geus pensiun cenah kiai. Ieu menek tobat cenah ka Gusti. Emang deuk tobat boga dosa naon kiai baheula? Kieu cenah kiai anu. Loba tah anu bebeja ka kula. Baheula keur waktu ngajabat teh ieu atuh tah mah lain sembarangan tobatna tah mah
kudu kumaha cenah kiai wow tamah tuh kudu ngulub maneh tamah cenah kiai sok macem-macem tuh loba geus pensiun karak eta mah deres aya nu geus pensiun ge teu daek tobat keneh bae eta mah deres keneh masih kena dibere petunjuk ku Gusti Allah dibere hidayah ku Gusti Allah geus pensiun tobat bagus guys ieu mah aya nu geus pensiun ge teu make calana pendek keneh lain ka majelis salim ka puncak lain ka majelis salim ka Bali make calana pendek keneh pan geus kolot jatuh pararantes urang leuleuh ge make calana pendek atuh awewe nu parawa atawa budak ngora pantes lah sanajan ka neraka ge tapi kan ieu mah aki-aki nini hanya make baju ambil ke kaki ya Allah ya Rabbi subudak aing tadi deuleu ku aing kadeulus ya aing ku aing deuleu teu pararantes ya Masya Allah mun aya pedang ku aing sapatkeun sia ngaribedan negara sia ieu ribedan kan urang lamun di puncak deuleu nu ngarora pantes ieu aki-aki mantan DPR make celana pendek sakieu nawar-nawar cau teu jadi deh nawarna cak tukang cau goblok sia tolol sia teh ku baledeg gitu sia nah sok biasa sia sok pejabat sok naon meuli cau teu jadi sia ka aing goblok sia je tukang cau nyarekanan atuh boro-boro tukang cau aing aya nyarekanan kan nya iya berarti teu tadabur teu mikir sehingga eueuh kanyaho mikiranna hanya sebatas dunia coba nu tadi mata mikiran aing jaherat masyaallah kari ku ari aing di bapak-bapak ku ari aing di komandan-komandan engke meureunanan bu rakyat deuleu aing ya Allah ya Rabbi haju aing dirantai kumaha Pak kenapa dirantai banyak ngomong lu deres sama pejabat kiai dirantai aduh Masya Allah yai sia ieu urang kerina ieu mah bahan tapakur kan sing hade urang ya Allah ya Rabbi haju mangkaningkan loba jasa loba pisan nu teu muriang deui maot nya ngora keneh maot nah iyalah lamun urang geus tapakur ka dinya memikirkan setelah maut Masya Allah inggis ngeri maksudnya naon supaya orang lebih hati-hati ketika orang dagang nu bener dagangna ketika orang tani nu bener tanina ketika orang jadi polisi nu bener jadi polisina ketika orang jadi TNI nu bener jadi TNI na ketika orang jadi PNS nu bener jadi PNS na ketika orang jadi kiai nu bener jadi kiai na sebab engke tanggung jawab masing-masing di hareupeun Allah Subhanahu wa taala kuari tanggung jawab negara per tahun gampang tama tapi pertanggungjawaban jaga di akhirat kuari mah masalah dilecekeun dipengkolkeun masalah aman dunia ngaranna di akhirat mah Masya Allah neraka na kadeul ngegebur-gebur salah bae urang seren tah ieu teh jang bahan renungan urang bahwa urang teh bakal paeh setelah paeh urang digiring ke masyarakat ditimbang amal kadeuleu neraka ya Allah ya Rabb nah iyalah munafik mah teu aya we sugan aya pungkal pengkol kana arah bener teh aya sarafallahu qulubahum bi annahum qaumul la yafqahun na'udzubillah min dzalika wa min dzalika wallahu a'lam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina bi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبي صديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله